Cinulang bulan bentang narembongan hawar ayat tembang asih tembang kadeudeureuan di Curug Cinulang anjeun cerik balilihan muntang kana pangharepan cinta urang mugi asing papanjangan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mungkin pagi geterasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mungkin pagi geterasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan rembongan hawar ayat tembang asih tembang kadeudeureuan di Curug Cinulang anjeun cerik balilihan muntang kana pangharepan cinta urang mugi asing papanjangan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pagi geterasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pagi geterasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pagi geterasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pagi geterasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengkeut pagi geterasa kahariwang hariwang cinta urang panutungan
abdi sujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundur pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui pangumpatan taya deui pamuntangan mu Allah pangeran abdi pangeran anu sajati dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah diri nula mokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah mundut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Ijati taya deui pangumpatan taya deui pamuntangan mung Allah pangeran abdi pangeran anu sajati
dibuka dibaca ku urang duaan, dijaga diriksa penuh rasakan. Beladi itu saya tik tuh. Ayo lah kira kerubut kena ya nya ayo Samsu. Pareman atau pareman kan nyanyi cenah. Nyanyi urut lah. Sumbangnya. Patan nganggur mending cara batur, nyoba usaha dagang sora, goreng jeung alus nomor 2. Anu penting nama kuring nyoba, buki-buki jalma paroseun, kulo balaku anu ngeunaheun, sing papa heula penasaran, beli sora kuring nu pas-pasan sabab loba pisan manfaatna. Kode-kode angka, mangka sing gancang gerak boga, lumayan batal katabrak beca. Kahayang ngalamar ka kantoran, tapi sok tara aya lowongan, nu aya ge malah dikurudan, komo nuker kamimitian. Nyoba usaha jual beli, loba ngajual labatan meuli, minjem duit modal usaha, teu dibere da eueuh borahna, mending ge pilih kembangkeun bakat. Najan bakat bubutu tipatan kuring barang peta, mending dagang sora bari maksa. Cita-cita hayang jadi dokter, najan ngodok nu kotor-kotor, komo munu dikodok napa henol, lumayan najan letik honor, lantaran jarang aya bejana, dokter anu hirupna sangsara, secara dukun anu dilembur, saeutik gawe loba nganggur, maka jadi jalma kudu pinter, ngarah teu gampang kapalinger, neangan gawe pasti teu sulit, komo lamun dibarengan duit. Sama.
sanajan awak rancucut kepaduli kajeun teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila taala sugan teh moal gaga kembang geus aya nu boga balik teh asa horeang leumpang ge asa ngalayang teu kasawan dianggana teu kapikir ti tadina lamun bakal nyeri hate horeang teu sudi teuing neangan ti panyakiteun neangan ti panyakiteun teu kasawan dianggana teu kapikir ti tadina lamun bakal nyeri hate horeang teu sudi teuing neangan ti panyakiteun neangan ti panyakiteun. Mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur teu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dodar gelap kaya tempat keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli kajeun teuing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas nu moal lila kaala sugan teh moal gaga kembang geus aya nu boga balik teh asa horeang leumpang ge asa ngalayang teu kasawan dianggana teu kapikir ti tadina lamun bakal nyeri hate horeang teu sudi teuing neangan ti panyakiteun neangan
nu koneng entep narega ngageter jangjang naker ngagupayan pancen keur wasiatan sore menggok ka asar papatong nu koneng iberterur ngalayang ngawahan arek pamitan poma to kajong jonan papatong nu koneng temong deui leungit di tepami papatong koneng temong deui tilem bewara baturna rakreureuntina kareun pasrah kanu kawasa rakreureuntina kareun pasrah kanu kawasa sore menggok ka asar papatong nu koneng ibertelur ngalayang ngawahan arek pamitan poma to kajong jonan papatong nu koneng temong deui leungit di tepami papatong koneng temong deui tilem bewara baturna rakreureuntina kareun pasrah kanu kawasa rakreureuntina kareun pasrah kanu kawasa sasak anu jadi pani dengan kuring
sasak panjang nu nempungkeun Bandung Cianjur diriwatan Balarea mentas Walungan Citarum nu katelahna nya sasak Raja Mandala sasak Cukang Palantara cinta kuring jeung manehna cinta mimiti nu cenah hese pohona lamingan cik dina ati sumelap lila narasa disasak Raja Mandala hotel kelet nu munggaran rek ngajak pacak ke socak kaleket hate deg-degan kasasak Raja Mandala hayang gerak ngaiberan yen kuring jeung manehna kiwari geus barana sasak anu jadi bani dengan kuring sasak panjang nu nempungkeun Bandung Cianjur liliwatan Balarea mentas Walungan Citarum nu katelahna nya sasak Raja Mandala sasak Cukang Palantara cinta kuring jeung manehna cinta mimiti nu cenah hese pohona lamingan cik dina hati sumelap lila narasa disasak Raja Mandala hotel kelet nu munggaran rek ngajak pacak ke socak kaleket hate deg-degan kasasak Raja Mandala hayang gerak ngaiberan yen kuring jeung manehna kiwari geus barana Sakieu mentrang sugan teh muarek hujan sono bogoh anu urang geuningan teu bisa manjang asa dina pangimpian urang jadi pipisahan kadeudeuh nu nyangreut pageun kiwari talina udar urang teu bisa emung najan kagandrung sagunung urang teu bisa nolak najan duriat sajagat urang lir ibarat wayang usik malikna ku dalang anu teu wasa teu wenang beureun hideung kumadalang apan hirup ngalalakon saperti dina sinetron caritana kedah kisah
nyaho bisa diponda urang teu bisa embung najanlah putra sagandung urang teu bisa nolak najan limpas ku kaberat tarimakeun janten randa akan pasrah jadi duda najan pahit bari peher teu bisa dikumahakeun ulah cerik tongeti jeung cerikan takdir teu beunang dipungkir kadar teu bisa disinglar najan pada berat meureun gurat kedah pegat ulah cerik tong dicencerikan wayahna cing tumarima urang teu bisa kumaha teu bisa kumaha ibarat wayang usik malikna ku dalang anu teu wasa teu wenang beureum hideung kumadalang apan hirup ngalalakok saperti dina sinetron caritana kedah pisah nyaho bisa diponda urang teu bisa embung najanlah putra sagandung urang teu bisa nolak najan limpas ku kaberat tarimakeun janten randa akan pasrah jadi duda najan pahit bari peher teu bisa dikumahakeun ulah cerik tongeti jeung cerikan takdir teu beunang dipungkir kadar teu bisa disinglar najan pada berat meureun gurat kedah pegat ulah cerik tong dicencerikan wayahna cing tumarima urang teu bisa kumaha teu bisa kumaha tarimakeun janten randa akan pasrah jadi duda najan pahit bari peher teu bisa dikumahakeun ulah cerik tongeti jeung cerikan takdir teu beunang dipungkir kadar teu bisa disinglar najan pada berat meureun gurat kedah pegat ulah cerik